Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber ke Sunda anu satiasa tuhu manco dina dangat ayana urang neraskeun hanca dongeng gara-gara sumur ajaib bagian katilu. Ieu anu nganggitna nyaeta Kimasram. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Mugi-mugi we sing lulus upami tos lulus bade diteraskeun ka mana duka atuh Kang kahoyong mah tos we dugi ka SKP da istri mah kanggo naon luhur sakola oge teu aya gunana eus mah hoyong teras janten ratu rumah tangga euy Suryati nyaritakeun kahayangna jeung cita-cita hirupna siga nu hayang buru-buru kawin jeung Jang Adim atuh Jang Adim oge ngarti gancang we manehna nyarita pokna teh sae kitu is kalarasan deui akang oge tos tamat SMA manawi parang mah urang teras we hirup sasarengan sapapait sama manis janten akang teh gaduh maksad bade milelehengkeun ka abdi euy Suryati siga nu bungaheun pisan ngadenge ceritaan Jang Adim teh mugi-mugi wae pangeran nang tayungan Jang Adim bari ngalesotkeun leungeun euy Suryati gap nyekelan tak-tak euy Suryati bari neuteub antep nya moga-moga we atuh Kang ku gara-gara sumur ajaib urang tiasa ngahiji panginten ieu teh berkah karunia ti Mbah sumur ajaib euy Suryati bet mamawa sumur ajaib majar teh panggih jeung kabogoh karunia ti Mbah sumur ajaib dasar atuh keur usum sumur ajaib laras is moal lepat ku gara-gara sumur ajaib urang petepang dugi kakenalan nya mugi we teras ngajadi nya is da moalami deui Kang ujian abdi teh panginten sasasi satengah deui mah sae oge enggal-enggal supados urang enggal ngahiji Jang Adim bari metot awak euy Suryati beuki lila banget beuki deukeut dua bibir pada ngalapara keur kitu ari gero teh uca ngagero dim cenah bari nyamperkeun atuh Jang Adim gancang ngalesotkeun euy Suryati jung cengkat api-api kitu deui euy Suryati gancang nangtung terus ngabalieur miceun beungeut aya naon Cak Jang Adim katara paromana siga nu ambek dateungeun atuh keur anteng indehoy heug diganggu ayo balik tuh geus meunang cai mah ceuk uca bari red ka sobatna red ka euis Jang Adim ngadeukeutan terus ngaharewos ditompokeun kana ceuli uca maneh mah ngaganggu batur keur indohoy teh napsi-napsi we atuh pan maneh ge boga lain ngaganggu itu tuh barudak awewena ngajak balik urang ge sarua we resep kahayang mah balik engke magrib ngan itu tuh tini maksa ceuk uca nyaritana ngaharewos aing mah keur ngeunah-ngeunah teh bener geus meunang caina Jang Adim kukulutus geus matak ngajak balik ge jeung we atuh ti heula keun dewek mah pandeuri ceuk Jang Adim ari maneh itu awewena hayang bareng jeung euis sok buru lah keun da isukan ge cenah rek kadarieu deui uca ngolo ka Adim pek atuh dagoan we di pengkolan ulah lila euy karunya kareseleun uca bari ngaleos ti heula rek ngadagoan di pengkolan aya naon Kang euy Suryati kakara nyamperkeun ari uca geus eueuh mah terencangan euis ngajakan uwi tos kengeng kitu Kang cai ajaibna teh tos cenah tembal Jang Adim sumulung se teu haneung mun basa Cibuntu mah rek sosonoan jadi kudu balik harita teu haneung teh balikeun panjenengan pamirsanya teu ngeunah cenah kitu hayu we atuh urang uwi ari tos kengeng mah euy Suryati bari noe leungeun Jang Adim sono keneh puguh akang mah tapi nya mangga atuh urang uwi bilih sonten teuing sami we abdi oge keun enjing urang teraskeun akangna we ulah ngabohong moal is tangtos enjing urang pendak deui Jang Adim kapaksa kaluar ti kebon awi ari ngaliwat ka sumur ajaib maranehna pada naringalikeun atuh puguh era lempang ge rada pajauh bari jeung ngeluk tungkul teu wani tanggah
datang ka pengkolan nya we batur-baturna geus ngadaraguan malah terus pada ngagaronjak. Di mana is di tangan teh tepanggih indohoynya eis mah ceuk ida mairan. Henteu da didinya di deket sumur ajaib tembal eis Suryati bari rada bareurem. Piraku tepanggih aya kanikmatannya eis mah nyi uneh ngaharewos. Teuing atuh neh. Ngakulah berat ceuk ida. Lamunnya rek naon tembal eis Suryati bari tungkul eraeun. Moal naon hayang nyaho we. Tidak perlu tahu urusan orang lain. Bet kawas teu karasa wae di dinya oge sarua. Henteu ari sarua mah ngan saeutik nya geus we lah pada rapi ceuk eis Suryati tonggoy lempang maranehna lempang teh hareup dituturkeun ku Jang Adim sabatur-baturna. Nyapekeun maneh mah Dim ade harita ka Adim. Nah naon kitu? Urang neangan ku kurilingan. Na cicing di mana tuh maneh teh? Pokona beres. Daekeun euy, manehna ngajak kawin sanggeus lulus ujian sakolana. Aduh, hebat euy. Lamun teu diganggu mah beres pisan, ceuk Jang Adim siga nu gregeteun. Ngajak kawin. Ari kitu, kumaneh dijawab kumaha? Uca neuteup ka sobatna. Disanggupan we da saha atuh lalakina nu teu nyedot ka awewe pantar eis. Tingali atuh kumaha mun aya di Cibuntu mah pan bakal jadi bentangna. Beungeut geulis awak sampulur bitis ngabuah batu cangkeng lenggik imbit dempok biola. Jauh atuh jeung nu maraneh mah Jang Adim agul pedah boga bebene geulis. Kumaha mun nyared terus ngajak kawin? Ade hayang jelas ka Adim. Nya dikawin we eueuh urusan lebar euy dilesotkeun mah boa moal manggih deui ari awewe model kieu mah. Batur oge ting karelet. Ari maneh kumaha Dim? Pan maneh teh boga anak pamajikan. Kumaha mun anak pamajikan maneh nyahoon? Uca ngelingan. Tong tarik teuing nyarita teh bisi kadengeun. Ngunuskeun wae maneh mah ceuk Jang Adim ngahwit da hariwangeun sieun kadenge ku eis Suryati meureun matak bahaya. Ngelingan urang mah bisi maneh cilaka ku pamolah sorangan. Jawab Uca, wah naon cilakana batur oge loba nu nyandung. Komo batur mah nyandung teh kan goreng patut. Mun kitu era pan ieu mah sakitu geulisna. Pokona maraneh tutup mulutnya. Kade Dim ulah kaduhung engkena euy. Kaduhung naonna? Bisi pamajikan maneh nyaon mata ribut eta teh euy ngabahayakeun. Ade rada bedas atuh nu ti tukang oge ngadengeun gancang pisan euy Suryati nyarita mairan. Istri saha Kang anu diributkeun teh? Henteu is. Ieu upami akang gaduh istri penginten moal ripuh sapertos ayeuna. Da ayeuna mah ladang kesang teh teu aya nu ngajalankeun. Saep teu puguh Jang Adim bisa we nyalenggurekeunana teh siga nu nya gede pangarah mubah abong lalaki hareupeun bebene mah hayang kapuji wae. Manawi teh akang tos gaduh istri ceuk eis Suryati. Hatena jadi cangcaya aya percaya pedah ningali Jang Adim. Ngora keneh tur gagah ari teu percayana pedah ngadenge caritaan ade jeung Uca bieu. Piraku deui atuh is manggawe taroskeun bilih teu percanten mah Jang Adim bari ngicepan ka ade jeung ka Uca mere isyarat. Muhun is Kang Adim mah teu acan gaduh bojo nembe ge atuh kaluar ti SMA. Uca kapaksa manehna kudu ngawadul. Nuhun we teu acan mah jawab euy Suryati bari ngome-ngome buukna. Maranehna terus lempang kakalerkeun ngabring jeung jelema nu sajena nu indit jeung nu balik di sumur ajaib beuki berang teh beuki loba lain bilangeun nu pangangguran. Kocapkeun ayeuna nyaeta Nyi Jumsih.
Tisa entas ditinggalkan kujang adim Nyi Jumsih tuluy kacai kukumbah wadah beres kukumbah meuli bubur ka Taryadi keur anakna. Bubur 5 perakeun teh beak saharita malah budak teh kumitap keneh sigana wae can waregen. Ari rek meuli deui eueuh duitna Nyi Jumsih batingah las tapi teu bisa kumaha. Sabar we narimakeun maneh da geus kuduna kitu meureun nasib dirina teh kudu hirup nyorang tunggara sangsara kalawan pinuh ku kanyerian. Tapi untung budak teh bager siga nu nganyahoankeun kana kasusah nu jadi indung teu ceurik teu ngadat kalah reup wae sare ngagebra. Dedeh teuing anaking sing sabar wae hidup di bawah sangsara ku indung bapa. Da kumaha atuh nasib urang teh kieu. Eueuh pisan menyatna. Bapa hidup kalah inditna we segut tapi bebeunanganna tara aya. Geuning ayeuna oge ninggalan 5 perak keur hidup pungkul kitu ge geuning teu matak wareg. Ari keur meuli beas di mana piraku kudu ngadagoan nepi ka sore mah. Kang Adim ngakumaha wae atuh usaha teh ayeuna can boga beas can boga naon-naon piraku ari kudu puasa mah. Ceuk gerentos hate Nyi Jumsih nu pinuh ku kanyerian cipanonnya langkung celak nyak celakan maseuhan kana pipina sedih perih ku nasib diri nu eueuh pisan kasenanganana. Aing teu ngarti ku usaha nu jadi salaki ongkoh ari menang duit sok loba menang 3.000 ge persenan kortingna teh 450 jaba sok macok tapi duitna sok tara aya kana resiko tetep tara nyukupan na dipake naon atuh duitna teh matak teu kaharti pisan. Geura geus aya 3 jamna can balik sedang ku aing teh didagoan keur meuli beas. Kasida teuing boga salaki teh moal kitu terus ulin ka sumur ajaib mah. Aneh pisan hirup sangsara kalah rek menta-menta ka sumur ajaib. Mun edek oge lain kitu getol usaha percit kana duit ieu mah percaya ka sumur ajaib make jeung rek sare sagala nyangsara awak dicocoan reungit. Da saha nu rek mere duit ari henteu usaha sorangan mah. Bodoh pisan salaki aing teh. Moal salah ayeuna oge meureun ka sumur ajaib eta meureun rek mandi meresihan awak ameh babari usaha kaateul-ateul awak rek niat mah di sumur di dieu oge. Eueuh salahna nyaan pika ambekeunana teh cul anak cul pamajikan teu ingat kana risiko cilaka ye mun kieu mah. Kitu ceuk Nyi Jumsih da memang teu salah sabenerna pisan salakina teh tara nyukupan keur keperluan rumah tangga. Ongkoh duit sok loba wae tapi ka pamajikan jarang ngarisikoan. Saha awewena atuh nu teu ambek mun boga salaki teu tanggung jawab kana rumah tangga. Meureun kabeh oge sarua moal beda ti Nyi Jumsih. Da awewe mah seukeut rasa ngantara wani terang-terangan ngabudalkeun eusi hatena ari teu kapaksa-paksa teuing mah. Aing mah sok jadi curiga sieun nu jadi salaki nyieun jalan serong. Saleuheung ari maen mah kumaha mun cara batur rucah, kumaha mun seug boga deui nu ngora. Aing oge teu panas teu ambek da lalaki mah menang masing rek boga pamajikan opat ge ngan resiko jeung keperluan aing kudu kacumponan. Ari ieu beroraah nyumponan teu risiko oge cukup ku mere 50 perak. Dipikir beuki kapikir dirasa beuki karasa salaki aing teh teu boga rasa tanggung jawab. Abong kena aing awewe nu lemah mending anggap bodoh pisan. Kang Adim ulah asa aing teuing da kami ge mung ari di kieu-kieu mah boga salaki teh hayang senang hayang aya nu ngabelaan ari ieu kalah nyieun peta kitu. Jauh teuing tina sangkaan kaduhung aing daek sugan teh moal kieu balukarna. Mimiti siga nu nya mulut manis janji rek bumela sapapayit sama manis buktina abong lalaki loba nu ngabuaya. Barabai deui cipanon Nyi Jumsih teh ngalembereh teu kari ku disusutan jung cengkat koloyong ka pangkengna dug budak disarekeun geus kitu tuluy kaluar ret kana langseng nangkub keneh boboko ge kosong eueuh eusian. Geus ampir jam 1 na ka mana wae atuh salaki aing teh
di daguan mah lain daguanan hayang nyaho ku aing rek di teang kaki dul ceuk Nyi Jumsih deui bari terus kaluar. Nyi Jumsih muru ka tempat pangideran salakina tapi nyampak eueuh koloyong ka Uyut tukang cukur. Geus katelah di Cibuntu mah moal aya 2 geus kasohor Uyut tukang cukur. Milari saha Nyai? Kasasaha oge Uyut mah teu boleh hormat nyopanan. Milarian Kang Adim Yut temendakan tembal Nyi Jumsih bari rarat-reret. Nembe mah aya di dieu kapalih kidul pangintennya ngalongo ka sumur ajaib. Tas lami Yut, nembe teh di dieu aya naon kitu Nyai? Mani sapertos aya nu penting. Itu aya tamu tembal Nyi Jumsih teu wani ari terus terang mah daerah ku Uyut. Susulan we atuh nitahan bodak ceuk pabari bari milu mairan. Sawios Pak, mangga atuh. Kadenya di jalan kadupak entog. Dasar atuh pabairi kasaha-saha teh teu boleh heureuy cekikik sararea seuri. Uyut oge maningah kai. Bapak mah Nyi Jumsih mesem. Tuh sok babari anarina naon teh ke atuh urang ngobrol heula lain hayang ngasaan loli. Pabairi seuri teu beak-beak. Tos wareg ku loli mah ceuk Nyi Jumsih. Ieu atuh aya es panas keneh. Mangga Nyi Jumsih ngaleos kawetan maksud rek terus ka kidul rek neang salakina ka sumur ajaib. Tapi kakara oge nepi ka pengkolan Aki Padma manehna ngaranjug sabab nempo salakina keur nutur-nutur awewe. Malah bari jeung sempal guyon silih toel sagala atuh puguh Nyi Jumsih nafsu lain dikieuna. Awakna ngaleper da eta we meuni tetenjrag sagala. Haram jadah paingan tara menang duit kitu we meureun kalakuanna teh. Ayeuna kakara kanyahoan ku mata sorangan. Awas ya rasakeun ceuk geurentes Nyi Jumsih bari kekerot. Ari Jang Adim jongjon da puguh sok pogot ari nu sono mah sok lat poho kana kaayaan harita oge manehna teu sadar mun geus deukeut ka imahna teh jongjon we tepak toel. Ari leungeun kencana mawa botol dieusi ku cai sumur ajaib nya eta bogana euy Suryati nu geus jadi bebenena. Ulah hilap Kang enjing tehnya euy Suryati bari ngadilaksemun ogo. Moal atuh is kadewe eusna ulah angkat-angkatan. Pada jam sabaraha Kang? Jam genap supados salse mun tiasa mah urang teras nongtonnya. Jang Adim bat kawas nu loba duit ngajak lalajo sagala. Mangga sakantenan candaknya abdi mah hoyong kenal. Nyandak saha is? Sumuhun istri Akang euy Suryati imut ngabanyolan atuh Jang Adim oge seuri celetit nyiwit leungeun euy Suryati. Gurubug ngagurubug bari terus malas nyiwit ka Jang Adim. Aduh meuni teurik teuing. Aduh meuni tarik eus mah nyeri is. Bongan Akang ngawitan euy Suryati ngadilak gumelis. Hiji-hiji atuh lah. Nu lempang beki deket we ka Nyi Jumsih anu keur megat nya kira-kira 200 meter deui. Kakara di dinya mah Jang Adim sadar tapi hese rek nyingkahan euy Suryati da piraku ari teu pupuguh jol misah mah era meureun. Untung uca gancang nganyahwankeun atuh gancang Jang Adim di toel di bejaan. Dim, kade euy itu dihareup. Naon Cak? Adim malik nyaritana lalaunan. Tuh, aya pamajikan maneh molotot wae nyahoon sigana mah euy. Uca milu manghariwangkeun sabab nyaho adat Nyi Jumsih teh sok taraeraan mun nyarekan teh di mana we tempatna teu nyaho di jalan teu nyaho di nu loba jelema nya matak wirang we ku batur mah. Mana Jang Adim rada ngaranjug. Itu tuh pelebah imah Pak RK. Red Jang Adim ngareret kalebah pengkolan ari red ari gebeg teh manehna ngagebeg dadak-dadakan beungeutna jadi sepak pias taya getihan. Aduh cilaka euy kumahanya euy ceuk Jang Adim jadi gempeur teu puguh. Ceuk urang ge kudu hati-hati mengkaning euy bareng deui kumaha mun seug pamajikan maneh nyahoon ade ngaharewos. Aya naon Kang? Euy Suryati nanya. Teu aya naon, ieu Akang teh aya nu kakantun. Jang Adim teu beakeun alesan. Aya nu kakantun naon Kang? Eus bari ngarandeg eureun nanyana ret neuteup ka Jang Adim.
Tadi akang teh hilap raraoseun di kebon awit teh manggawe atuh eus ti payun mangga ieu kanggo kana beca mah keun enjing atana pingke sonten oge akang kaditu ka bumi eus ceuk Jang Adim bari mikeun duit 250 perak ladang buntut loto kanu geulis mah teu lebar teu cara ka pamajikan mani dipirit. Nuhun atuh Kang, keun ku abdi diantos di rorompok. Suryati bari nampanan duit. Geus kitu mah Jung Adim gura-giru ka kidul deui ari eus sabatur-baturna tuluy balik dijajabkeun ku Uca jeung Ade. Bareng ngaliwatan Nyi Jumsih Uca meuni murungkut da sieun ka bawa-bawa ari eus Suryati mah tenang we da teu nyahoeun naon, malah bet siganu bungaheun pisan. Kamana deui ta Kang Adim teh? Nyi Jumsih nanya ka Uca bari ret ka eus Suryati. Kabeh ditetep hiji-hiji siganu disidik-sidik. Duh kace eta panginten kadinya heula. Nah atuh teu bareng. Da tadi oge teu sareng. Uca abong ka sobat daek ngilungan dosana. Sugan teh bareng. Mangga atuh ceuk Ade. Atuh bring deui arindit eus Suryati teu loba carita sabab ku Uca dibejakeun yen Nyi Jumsih teh dulurna. Ari Nyi Jumsih beuki ngagaremet gregeteun menang setengah jam mah manehna ngajanteng di dinya tapi Jang Adim teu nolol-nolol. Kaduhung teuing ku aing teu ditanyakeun ka awewena. Da pasti salaki aing teh babuhun. Tadi oge ku aing katingali ocon silih toel meureun sieunun matak balik deui ge. Keun sia ku aing rek didagoan di imah. Nyi Jumsih jadi kesel sorangan ambek nyedak tenaga midek nu rek dicarekan eueuh datang. Barang datang ka imah nyampak Jang Adim geus aya suraseuri teu siga-siga. Ta ayeuna mah loba bebeunangan teh Nyi. Loba nu masang ayeuna mah sok gara meuli beas akang rek terus setor ka bandar. Ceuk Jang Adim bari ngaluarkeun duit tina sakuna. Ulah rek ngolo, ulah rek api-api. Yeuh ka pamajikan teh ulah ngerja bodo teuing. Kawas nu nya datang-datang jol nyaritakeun kauntungan. Tara-tara ti sasari kaciri ari nu boga dosa mah Nyi Jumsih jol nyengor we ka Jang Adim teh. Dosa naon Nyai? Sok teu pupugo arina naon teh? Jang Adim cangkat nangtung siga nu heueuh ambek dikitukeun ku pamajikan teh. Tas di mana dia? Tas nambangan. Tah ladang nage geuning dia ti kidul ti sumur ajaib jeung saha bieu teh geuning jeung awewe. Terus terang jawab ulah rek nipu ngabobodo. Nyi Jumsih nanya deui bari ti popolotot sesentak dah puguh ku nafsu teh awak oge meuni ngadegdeg. Bener ti sumur ajaib malah mah wacaina ta ieu dina botol. Cing percaya atuh maneh teh ulah wangkalang wae. Geuning ku kami ayeuna geus karasa bener aya karamatna. Kami jadi loba bebeunangan. Tah duitna oge meuni matet kieu kakarasa kali eta teh komo mun kami unggal poe meureun milik urang teh leuwih ti sakitu. Nyao kami mah nanyakeun awewe nu bareng jeung nyaneh bieu saha eta teh ha? Nyi Jumsih kalah angot beuki sewot. Babaturan si Aca kami mah teu wawuh. Nah maneh teh nyangka goreng ka kami. Rek teu nyangka kumaha da katompo ku panon sorangan nyaneh silih ciwit jeung eta awewe. Piraku deui ari lain kabogoh mah. Halusnya kitu wae meureun kalakuan teh. Bongoh ti pamajikan senang-senang sosonoan jeung nu geulis. Si teu gableg ka era sia teu nalipak maneh. Sakitu hirup ripuh teh teu ingat ka anak pamajikan. Paingan atuh kami teh teu ngareunah wae hate. Ulah waka nyangka eta mah kami ge teu wawuh babaturan si Aca meureun. Montongang las sia bukti geus katingali lalaki nurus tunjung lebokeun tetelo sumur ajaib dipake alesan. Nyi Jumsih cumiduh. Eling Jumsih kunaon maneh teh gelo di dinya anu teu eling hareupeun pamajikan wani ocon jeung batur. Serahkeun deuleu kami mah teu suka teu sudi. Gandeng Jumsih teu boga ka era teuing ku batur menggeus gandeng. Nu kunaon atuh maneh teh kausap korod ha? Jeung Adim manehna oge jadi nafsu. Serahkeun sia, serahkeun. Ieu sumur ajaib nu jadi gara-gara teh
lebok tah caina sugan we loba nu geulis bogoheun ngijum sih bari ngajebang botol nu desi ku cai sumur ajaib bawa salakina jung diangkat rek ditunggulkeun ka Jang Adim. Atuh puguh Jang Adim meningal ranjug gancang manehna cengkat beri terus undur-unduran ari leungeunna ranggah beungeut oge muringis sieun botol nyayang kana sirahna. Waktosna kabujang see pamirsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.